Wilujeng patepang pamirsa sadayana deui sareng laras Resti Paramita dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Pemirsa, lini anu magnitudo 7,9 ngoyakeun Turki tengah awal Senin di jerona 10 km. Lumutkeun peneliti Jerman pikeun geoscience GFZ. Otoritas Manajemen Bencana Saran Darurat Turki APAD nyatakan gempa berkekuatan 7,9 di dekat kota kidul Kahraman Maras. Lumutkan foto ku punyati RT wangun ngalaman karusakan serta warga ngumpul di jalan katutupan salju. Gempa lumangsung kira-kira hiji menit jeung jendela pecah nurutkan wartawan Reuters. Dupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring ka payunan pemirsa sadayana mugi ieu warta jinten manfaat kanggo pamirsa sadayana waktos anu kapayun. Hatur nuhun.